Pranata mangsa. Dina basa Sunda aya nu disebut pranata mangsa. Nu disebut pranata mangsa nyaeta perelean ngaran usum-usuman dina jero sataun. Nu kahiji aya nu disebut kasa. Kasa nyaeta asupna di tanggal 22 atau tanggal 23 Juni nepi ka tanggal 2 atau tanggal 3 Agustus. Nah eta biasana disebut usum mimiti melak palawija. Nu kadua karo. Karo nyaeta di tanggal 3 Agustus nepi ka tanggal 20 genep Agustus. Eta biasana disebut usum randu pucukan atawa melak palawija kadua. Nu katilu di tanggal 20 genep Agustus nepi ka tanggal 18 September disebut usum bebetian sirungan nyaeta panen palawija. Nu kaopat kapat nyaeta di tanggal 18 September nepi ka tanggal 14 Oktober disebutna usum sumur saraat atawa randu pentilan nyaeta usum melak cau. Kalima di tanggal 14 Oktober nyampe ka tanggal 10 November eta disebutna usum turun hujan atawa asem pucukan. Lamun koneng mah koneng ngadaun ngora. Kanem nyaeta di tanggal 10 November nepi ka tanggal 23 Desember eta disebutna usum bubuahan mimiti karolot. Biasana osok dipake usum ngagarap sawah. Katujuh disebut kapitu. Kapitu nyaeta di tanggal 23 Desember nyampe ka tanggal 4 Februari. Nah biasana disebut usum caah jeung gede angin. Nah di tanggal eta biasana sok usum tandur. 8 kawolu. Kawolu nyaeta di tanggal 4 Februari nyampe ka 2 Maret. Nah biasana usum parereuneuh jeung loba hiledan. 9 disebut kasonga. Kasonga nyaeta di tanggal 2 Maret nyampe ka tanggal 27 Maret. Nah, ieu biasana disebut usum pare rampak jeung turaes ngear. 10 disebut kasadasa. Kasadasa nyaeta di tanggal 27 Maret nyampe ka tanggal 20 April. Biasana aya usum beuneur hejo manuk-manuk nyarayang usum palawija di tanah darat. 11 disebut desta. Nyaeta di tanggal 20 April nyampe ka 30 nepi nyampe ka 13 Mei. Biasana aya keneh waktu keur malawija. Nah tanggal sakitu teh manuk-manuk keur meujeuhna maraban anakna. 12 disebut sada. Sada nyaeta di tanggal 13 Mei nepi ke tanggal 23 Juni. Nah eta biasana disebut usum rumpak jami. Nah nusok biasana mah isuk-isuk tariris. Ta eta nu disebut pranata mangsa dina bahasa Sunda.